Kemananya ya langit naing mah. Nya sakit-sakit ulah eta duit. Kunaon sia? Idih, nah sia teh dia kehed. Balik ti warung aing. Nana sia aing lewe. Sekalian aing ka dieu. Duit aing puguh leungit. Dasar sakitu-kitu lah aing, Cok. Sabaraha leungitna? 3.000 puguh. Anjing 3.000. Mai kana naon tang kurak? Lain kitu masalahna mah, Cok. Kan aing boga duit 13.000. Arek meuli pulsa tadi nama aing, mah leungit 3.000 eta duit. Pagong dong lah. Ya enggak satu sabar bae. Kurang sabar kumaha deui tang kurak. Aing geus ngelikan kade-kade tu teu panggih bae. Nah nyelap gitu nyana liang tai batur. Ya enggak satu orang kaya mah bakota aing bae. Abah kota aing mah indigo. Bisa nyaho kana barang leungit. Sesage sok adinya lobaan. Hah? Nu bener sih Joy mah teu percaya kan ka ditu mah. Ya makana dicoba heula tang kurak. Ya geus burung hayu. Bade aya naon ieu ke dari ya? Iya mbah babaturan abi leungit duit kamari cenah. Menta pang diterawangkeun ku abah. Nya tapi syaratna. Cebu lah cebu. Cebu. Mana cebu? Tenang atuh bah, kalem. Aya duit 10.000 juta di mah. Heunya. Kaya meureun. Tong luhur-luhur atuh bah ngalemna. Nya bisa dibaledo gua abi teh dia. Mau batu ya abi. Hampura bah keceplosan. Jadi kumaha ya ayeuna? Nya tenan naon ngarti abah ge. Da emang bentukan kos maneh mal aku diparebeun kana lele. Japi anjingeun. Ya geus atuh abah mulai ayeuna. Oh gitu horeng. Paham abah. Kumaha bah? Cilok. Hah? Poho abi, poho pak, poho hampura. Dibelikeun keuri suku abi kana cilok 3.000. Jelapar beuteung.